memeh kangjeng Nabi Adam diciptakeun Allah leuwih ti heula nyiptakeun malaikat sebagai penghuni surga oge di langit-langit. Di antara nu teu heula diciptakeun ku Gusti Allah ialah iblis. Iblis eta ciptaan Allah anu pohara pisan manutna ka Gusti Allah. Tapi ketika Gusti Allah nyiptakeun kangjeng Nabi Adam nu kamari dijelaskeun walaqad khalaqnakum tsumma sawwarnakum. Kaula nu agung nyiptakeun kangjeng Nabi Adam kemudian anjeun teh ditonggong kangjeng Nabi Adam dirupa-rupa nu bakal keluar sesuai izin waktuna. Setelah kangjeng Nabi Adam diciptakeun dibejakeunlah ka para malaikat. Kemudian Allah merintah summa qulna lil malaikati cak Allah ka para malaikat usjudu li Adam, hormati Adam, sujud. Brak. Fasajadu seluruh malaikat sujud menghormati ka kangjeng Nabi Adam alaihis. Eueuh nu kaliwat hiji-hiji acan illa iblis bat teu daek sujud ka kangjeng Nabi Adam. Ngabagen lam yakun minas sajidin. Baget be baget. Nyaun urang mamana mah bahasa baget. Baget teh bahasa Korea. Baget bae cenah mah teh. Terobah dinaikeun sujud cenah mah. Ketika malaikat kabeh sujud, iblis ngabaget teu daek sujud. Otomatis ditegor ku Gusti Allah. Cek Gusti Allah manaka alla tasjuda amartuk wa iblis. Naon halian kanjeun ketika kaula ditasujud ka Adam, maneh teu daek sujud kunaon? Oh, cek iblis tuan kira-kira bae abdi kudu sujud ka Adam. Hah? Kira-kira mah abdi kudu sujud ka Adam kunaon sia? Palaing wanita. Hehe. Gusti ana khairum min panabdi teh leuwih bagus tibatan Adam. Aja leuwih bagus kudu sujud ka leuwih Adam. Util itu natuh khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Panabdi mah diciptakeun tina seuneu, Adam mah tina endut. Atuh sapira endut anu lempung kayak gerak ku budak angon pake mamanukan ge. Mbong abdi mah. Setiap kita sujud terurut kain, mbong. Sujud sia, mbong. Sebab kaula mah meuhula diciptakeun anak. Masya Allah. Dimimitian ku iblis teu daek ngahormat ka kangjeng Nabi Adam alaihis. Cek Gusti Allah iblis ari sia teu daek sujud mah ka Adam. Fahbifaq minna. Turun sia. Fama yakunu laka an tatakabbara fiha. Telayak pantas surga dicicigan ku jelema nu sombong model maneh. Aing moal nyicingkeun jelema sombong di surga teu pantas telayak turun sia. Tahus innaka minas sagir. Turun sia termasuk anjeun teh jelema nu iula. Cek iblis golan zirni la yaumi yubasun. Gusti abdi diusir di sorga Gusti kita turun kamana meureun abdi bakal turun naik. Ternyata begitu diturunkeun iblis ku Gusti Allah teh horenganan pasna di lautan.
ngan iblis meme diturunkeun teh aya pamundut aya pamenta ka Gusti Allah cak iblis anzirni ila yaumi yub'atsun Gusti tangguhkeun abdi engkekeun Gusti ulah dicepetkeun ila yaumi yub'atsun datang ka poean diharudangkeun manusia artina iblis mohon ka Gusti Allah ulah waka dipaehan datang ka tiupan kadua boh teu kira-kira pantama umur atuh ribuan tahun jutaan tahun sarua jeung kieu sadar abdi teh bakal dikanarakakeun lantaran sadar abdi teh embung kudu sujud ka Adam mah tapi hiji bae pamenta abdi daek diturunkeun ti sorga menta panjangkeun umur abdi datang ka tiupan Israfil kadua Apan Gusti Allah teh barang nyiptakeun langit bumi kemudian para malaikat termasuk Kangjeng Nabi Adam teh aya hiji malaikat nu ngaran malaikat Israfil eta teh ku Gusti Allah teh dititipan songsrong eta teh titah dicekel kade ieu songsrong teh ulah ditiupkeun sambarangan ieu songsrong teh Israfil lamun ku sia ditiup bakal ngagibeg di dunia engke kumane tiupkeun 3 kali di akhir zaman ketika aya aya priwit kade lamun memeh aya perintah ulah satiup tiapna amankeun ieu songsrong mangga Gusti cek malaikat Israfil kagedeanana eta songsrong teh 7 lapis langit jeung 7 lapis bumi teh lamun dipuatkeun di huluna eta teh masih logor keneh ambut teh sinyin songsrong mu gede-gede teh sajaritakeun ada kade engke tiupkeun di akhir pertama tiupan pertama poe kabeh manusia tiupan kedua harudang manusia kabeh nu dipenta ku sakadang iblis anzirni ila yaumi yub'atsun abdi dagokeun ku Gusti tangguhkeun ulah dipaehan datang ka ila yaumi yub'atsun datang ka poe manusia harudang bangkit deui harudang atuh berarti iblis lambung pae da pamentana nya naba datang ka manusia ieu dihudangkeun deui ai siapa eta teh mumpung bae nya nu mantak dijawab ku Gusti Allah gol innaka minal munzirin cek Gusti Allah ari kitu kahayang sia mablis ku aing sia termasuk anu dijawab kuaing diakhirkeun sia ngan diakhirkeun ana ila yaumil waqtil ma'lum datang ka waktu tiupan pertama tetep jana ge ka bawa pae aya ditangguhkeun mah tetep ditangguhkeun ngan pamentana saeutika hayang iblis mah datang ka tiupan nu kadua ketika manusia dihararudangkeun ari ku Gusti Allah dijawabna datang ka tiupan pertama bae supaya ngarasakeun modal sia ge sarua bae pae di tiupan pertama sarua iblis maka iblis teh sebenarnya mah ketika hendak ditiup songsrong ku malaikat Israfil nu pertama sujudnya lagi ceuriknya na iblis teh kapan raja jin raja setan nyana teh ceurik langsung berak sujud eta setan-setan iblis-iblis kuntilanak bangsa kamangmang bomonon daratang karajana tuan raja kunaon ieu poe ieu ko ngalengis cerik ko sujud ko cai mataan biasa nama jalain kieu biasa nama timbul perintah-perintah ayo laksanakeun supaya marabok tuh disikupa disita supaya zararina tuh itu tuh di mana tuh di Jati di mana tara tuh pada tisia nyaho sia nelayan pada tisia ini jatuh nyaho ngisinkeun di Jati nelayan
di Tangerang naon karang-karana tuh saya jauh deh wae udah nggak rajin nyawa kanu kitu Masya Allah di Jakarta teh naon karepun nyawa deh aduh ampun aya bahan bebarengan di ngaji pendingnya nah ya ya Allah ya Karim tah ceri gudang sadariate nyaho cek iblis kunaon tuan raja aing geus nyaho Israfil geus saya perintah ti Gusti Allah titah niup ku hari pan aing paeh termasuk sia cedegeun paeh pan aing mah engke bakal ka neraka termasuk sia ajuna mah pan di neraka tes terus-terusan moal diangkat deui ieu nu aing jadi sedih teh nu mantak aing mah iman ka Gusti Allah maca dua kalimat syahadat jaga di dinya iblis asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah nyana iman nyana ngan padon poe geus timbul ti kulon tutup pintu si gotaka geus jalan jang iman lantaran tanda tutup pintu tobat adalah panon poe timbulna lain di wetan tapi di kulon tak sujud iblisnya ketika panon poe di kulon kiamat jadi neraka inget syahadat jana cak seluruh malaikat tidak ada syahadat hari ini woi aduh bagi galengis iblis bagi galengis aduh cerik datang ke meratan lagi iblis datang ke cai mata nate getih iblis teh ku hayang diterima tobatna cak Jibril enak aya lo dulu atuh kalau mau tobat dan sekarang tidak ada jalan bagimu atuh enak aya lo pasti malaikat Jibril tas di kampung Melayu kajian ngomong waduh malaikat Mikail datang kembali ke kaita iblis weh aja mengkonon dia aduh tas dibau kajian kukuan disengserikan ke seluruh malaikat iblis cujung ke lantai disengserikan ditongton tah eta engke ieu mah kakarak pamenta anzirni ila yaumi yub'atsu abdi siap turun di sorga tapi abdi tangguhkeun datang ka tiupan kadua cek Gusti Allah innaka minal munzarin dipanjangkeun umur sia datang ka tiupan pertama tetap sia milu bae cek Gusti Allah qala fa bima waitani la aqaudanna siratal mustaqim cek iblis teh nu mantak kulah yang ditangguhkeun datang kang ke deui abdi teh da sadar bahwa engke teh abdi bakal ka neraka ngan ai kudu gegelencengan abdi hungkul jeung anak buah abdi di neraka mapan manya nu mantak abdi pamenta dipanjangkeun umur sote fabima agwaitani demi nyasarkeun Tuhan ka abdi kusadume abdi embung sujud kemudian abdi diusir ulah samat kana aya cak iblis la kau darra siratal mustaqim abdi niscaya yakin pasti bakal di jalan-jalan lurus anu menuju ka Gusti di jalan-jalan Islam anu bakal nyampaikeun ka surga bakal kaparingi jeung Gusti abdi di dinya dekari sing jeung anak buah abdi sumpahna model kitu iblis oh cek Gusti Allah kumaha maneh ya Allah ثم لآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم cek iblis teh kaula teh dek ngagoda anak-anak Adam di jalan anu lurus menuju Tuhan yakni di agama Islam
supaya ulah cicing teguh di agama Islam. Kaulah bakal ngadatangan ke anak-anak Adam teh tanggung mimba ini aidi dal kedua wa min khalfin tukang helo wan aimanim satu obat wan salai kenca saidana ukur adek didatangan lain lalagaan iblis teh pokona mah wala tahil wa saum sakirin Tuhan mau melihat ka jelema ka manusia ka anak Adam kiban ka Tuhan moal goda ku kaula ambo eta iblis lain lalaga Masya Allah numbantak iblis teh datang ka urang teh lain lalagaan mimiti ti hareup kadua ti tukang nomor katilu nati katur nomor kaopat nati kenca jadi urang mah kuari di ider-ider ku panggoda iblis jas sumpahnya na la aqudanna siratal mustaqim la aqudanna lahum siratal mustaqim sumpahnya pokona mah kaula mimiti latihan lahum min baini aidihim babi teh adek datang ka hareupeun manehanana naon ta tugasnya ngagoda manusia di hareup teh subuhatul mabniyah ala tasbih dalirukeun tentang agama-agama anu bakal menembus ka hareup ka akhirat aidihim teh hareup teh nu bakal ku urang ka sorat yane akhirat geus agama kunyana disaliru-salirukeun jol bae iblis datang sia teh cicing di agama nucan karuhan Juned cak iblis sia sok ngadengekeun kiai ge teu nyahoeun jaing nu leuwih ti heula hirup mah panaing mah kungsi di sorga baheula nyaho neraka nyaho sorga aing mah teu cangcaya deui sia sing hade tuh nu bener mah tu agama nu itu sia mah nyembah ka pangeran-pangeran teh teu kadeuleu manyanu teh kadeuleu kudu disembah-sembah ulah disembah atuh eta mah pangeran mah teh kadeuleu sia sok Allah ane leuwih nyaho aing tibatan siak Allah mah maningan anu ngawujud batuh aya Isa eta nu kadeutuh Maryam mulai bimbang apa iya ya cek dia ulah sok bimbang-bimbang geus maning asup Kristen bae kebenaran di negara urang mah pemerintahan lagi jalain pemerintahan Islam mun sakira-kira diridhoan ku Allah mah pemerintahan urang ja DPR loba kiai loba ustad atuh pemerintah polisi loba kiai loba ustad abri kitu keneh ja presiden lagi nu kamari mah atuh pan bagus agamana kakarakuari bae rada di tapi eta ge pan Islam keneh nu sabenerna mah ieu teh kumaha tah lamun bener mah Islam bener atau Islam teh mun bener pasti kabeh ge berjuang jang Islam kudu teu berjuang berarti Islam teh teu bener nu bener mah tetep Kristen geus mani ngasup Kristen bae kos kitu iblis lamun urang aya tolol si iblis aing mah tetep bae syahadat asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah oh sia tetep syahadat aya keneh geus ulah sok asup Kristen ulah sok Yahudi tah mah agama teu beres tah mah maning LDI turun iblis etik turun LDI mah dipilihan ayat-ayat Quran teh anu masih kena efisien pake nu teu efisien teu pake ulah dipake jang naon Quran dibaca aya teu dipake mah tah ieu anu masih kena efisien ieu ayat-ayatna ieu disaku diakurkeun jeung kaayaan zaman nah ieu LDI goblok sia iblis asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah dia teu daek cek LDI teu daek aing mah tanya kos kitu mah persis turun nyana turun terus Muhammadiyah geus tuh kudu ke usoli segala kunut segala Allahu akbar Allah maha uninga geus bahkan ka ditu mah geus teu kudu salat lantaran di ditu ge aya bakal ka surga mah sanjan teu surga bae salat bae ge bakal ka neraka mah teu kudu salat jasa najan kiai ge aya tulisan ada di ditu bakal ka neraka mah nyana kiai ge ka neraka bae sia sanajan mabok sanajan judi sanajan zina si emba dikekelek ku sia ai bakal ka surga geus bebaskeun penting syahadat mah geus atawa zikir bae geus la ilaha illallah teu kudu salat cara di perumahan-perumahan loba ku anu zikir teu kudu salat
capek cara salat memaning zikir dalilna wala zikrullah akbar tuh cak aing ge eta bae geus ulah hese-hese capek segala sesuatu kudu subuh puyang sia da iblis lamun kurang kadeuleu iblis sia wae dikakam sia wae mun kadeuleu kurang dikieu-kieu cak iblis atuh sia gelut sia nu eleh cak iblis jadi mah gagah Pak tapi tetep bae urang can gelut mah pancan ngeunaheun bener teh can gelut baca ngeunaheun aing hang gelut jeung sia ieu kuring nyana iblis ngadengekeun jeuh tapi ucing ngomongkeun aing aduh iyalah jadikah hiji iblis summala'atiyan lahum min baini aydihim kaharep teh akhirat nah agama digusar digeser mun teu ngaji teu masantren naudzubillah min dzalik janjina iblis la aqudanna lahum siratal mustaqim ai datang kau soal agama dek disaliukan ku aing sia agama kena asup Kristen kena asup Yahudi kena asup Protestan kena asup Katolik atau belah dituna belah dieuna kena asup kitu Hindu Buddha belah dieuna deui ulah kena asup ahli sunnah wal jamaah pokoknya terus bae teureun mangkaning terus bae nya nama teureun sing hade jang diri urang mantak jadidu imanakum bila ilaha illallah perbarui cek kanjeng Nabi iman maneh dengan perbanyak baca la ilaha illallah mantak minimal mantak salat baca 3 kali komo ka ditu nama sabaraha sesuai jeung aturanana 3 kali baca lantaran iblis ieu datang wah teu kira-kira la'atiyannahum min baini aidi diharap soal agama soal hukum-hukum nyana ki uci haramkeun kredit angel sia kaboga atuh kieu bae sih cek iblis teh ulah deuleu soal kreditanana manfaatna sia bisa silaturahim sia bisa ziarah ka Banten ka dulur-dulur ndek dagang bisa pakai dagang ngaji poe minggu sia bisa maning kredit bae aing nu tanggung jawab cak iblis ora sok sieun tuh deuleu tatangga sia geus boga tuh babaturan sia sia sakieu babarina dibuka di unggal negara di Indonesia kamari 3 juta kemudian turun di 1,5 juta turun di 1 juta turun 500 kuari basal KTP bae bener kan tuh ngabenerkeun geus ieu mah emang osok ieu horeng anak buah iblis diharap jada geus puguh soal agama pokok soal puru-puruna anu kira-kira bakal nyalametkeun ka urang dipengkol-pengkolkeun ku nyana sia ngajual taneuh kan cak iblis di mana di Kendal berit cat bebeunangan sia aya 300 juta eta kan duit mamis sanggeus aku sia dibabagikeun dulur-dulur sia supaya ngasaan padahal mah teu dibabagikeun ge masalah ngan sia mah bagir bae kuarikannya sata 200 juta depositokeun eta teh hiji pengamanan nomor kedua sia bisa nyokotan taina eta sia tibungana doang dahar sadaekna 200 juta jang sia jeung anak pamajikan bisa nyakolakeun anak dan lain sebagainya bari utuh eta teh geus ulah sok gadenge ka kiai atuh kiai mah panteu ngarasakeun sia kanu senang nama atuh sapira kiai ngocoprak doang ulah pati didagekeun kiai-kiai di akhir zaman mah geus bandingan tuturkeun deposito di bank mana nya kan ngeunaheun jasa sia ti kan nyokotan duitna bungana